Reinse bagian ke-8 para mitra sadaya urang teraskeun bagian ke-8 carios nyambung anu judulna nyata gara-gara harta. Atuh Mang Jaya sabaraha kanca ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingan. Kitu nya para wargi. Dongeng-dongeng nu kasanggakeun mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pambeberahmana. Atuh para wargi mangga ngaturkeun nuhun oge para wargi ka sugiri kaum dangu anu para mitra parantos noel subscribe sareng locengna peryogi eta para mitra subscribe ka Mang Jaya loceng ka mitra kedaduanana di toel kedaduanana di toel para mitra kitu nya mangga hatur nuhun gitu hatur nuhun mangga para mitra sadaya hatur nuhun oge memang para wargi Mang Jaya official hatur nuhun alhamdulillah nya sakitu alhamdulillah para mitra aya anu dikacintana hatur nuhun sekali deui hatur nuhun mangga para mitra gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-8 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-8. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna gara-gara harta karangan Uwa Tatang ayeuna dina bagian ka-8. Memang para wargi sok sanajan cenah dulur satung turunan hulu luar biasana para wargi sadaya atuh sok benten we adat pangadatan gaya paribaos para wargi sadapuran awi cenah tara lempeng kabeh. Model ayeuna antara Joni sareng Yani sareng Neng Saripah benten. Nupang saena mah numutkeun pamenak ayeuna dina dongeng nyaeta Neng Yani. Atuh para wargi nu duaan Joni sareng Neng Saripah akitu we. Pang-pang nama Joni beuki teu ejreg. Mangga urang teraskeun para wargi carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Nah, tos mulai kabukanya para mitra gara-gara harta teh. Nyata masalah pependeman teh dina tangkal muncang. Mangga urang teraskeun. Neng Yani reketek baeud ngebrehkeun ka keheul kanu jadi lanceuk. Tapi lain keheul ka lanceukna keheul sote kana babasaanana saolah-olah Den Joni ngahina ka Sumarna. Geus ditemal kitu mah koloyong Den Joni ka jero maksudna rek nepungan Mang Jasik kasampa keur guntreng jeung bi emeh pamajikanana. Atuh Den Joni ngelok deui tuluy ngadedengekeun caritaan bi emeh anu keur ngagelendeng salakina. Yeuh otak, ari nya hamileung teu eujeun kitu. Oh, eta si Jebrag. Teu puguh-puguh make nyebutkeun hamileung teu eujeun sagala. Ari kami teu eujeun teh teu eujeun kumaha si Jebrag? Niguluh aing mah. Heueuh, lamun heureuy atuh banyol kudu dina tempatna. Ieu mah sakitu aya semah ngadonoel kana bobokong. Nepi ka kami ngarempod. Tapi ka kami nyebutkeun alah ecot ngajrek nongkeun. Meni teu irainya keur si botak teh tah, keur botak teh. Naon euy pangna kami nepak kana bobokong nya teh. Ngarti henteu? Pangna kami nepak kana bobokong nya teh euy reueus. Sabab ningali awak maneh meni tengeng siga meri bikangna. Ampun deui. Cek Mang Jasik ditungtungan ku seuring ngahehe. Atuh Den Joni norojol kalawan pokna bari ditungtungan ku kepro. Oh ye. Ih, geuning Aden. Haturan Aden, damang Aden. Mang Jasik ngabagiakeun tuluy sasalaman. Sehat teh kuring mah. Nu matak bisa ulin oge ari BM kumaha oye? Tema Den Joni. Ah, kieu we atuh. Tata maneh ditanya tuh deuleu sia emeh ku dunungan urang tuh. Kumaha Aden? Lain BM sehat. Nu mawi Aden lah. Ieu janten kieu we bibi mah Aden sareng Neng Wati ka dieu Aden. Ih, gamah atuh mamawa buntut mah bi. Mau bisa nyinting deui. Ai, Mang Jasik, ari si Sumarna aya naon ka dieu ngahlaran adik kuring kitu? Ih,
Upina mah silaturahmi we panginten aden wireh kapungkur kantos sasarengan sareng neneng temal Mang Jasik. Kade Mang Jasiknya kudu ditaringakeun ye hayo ke adik kuring kagoda ku si Sumarna. Kuring mah terus terang lamun si Yani mika hayang ka si Sumarna moal disatujuan. Naon sababna kuring teu satuju nu jadi adik kekenalan jeung si Sumarna? Komo lamun si Sumarna aya harapan rek ngawin mah. Naon pagaweanna si Sumarna? Masih kena diurus kudu jadi indung bapa. Cenah eta manehna kaluaran ti pasantren geus pinter kana ngaji. Ya. Nah, boga pamajikan teh cukup dipangajikeun gitu. Kapan boga pamajikan teh kudu diparaban, kudu dipakean, kudu diimahan. Nah, padaran ti pasantren teh ngadatangkeun penghasilan keur ngurus pamajikan. Moanya hayang dahar ngadak-ngadak wareg ku ngaji. Nya tang tu we kudu usaha nerteu. Cek Den Joni omonganna beuki pika sabeleun. Meni asa ngahinakeun pisan kawadalan pasantren. Padahal mah para mitra di pasantren teh jalmi nyaeta dididik sangkan bisa mandiri. Mang Jasik nyarita deui. Sun ai perkawis pasantren mah sane syarat kangge kaungan istri atanapi kangge kaungan caroge aden. Saleresna ngurus istri mah kena dipangusahakeun jung. Bo hartosna mah ku jalan ngadamel, bo ku jalan icalan. Ari pasantren mah suhun tolabul ilmu tina bab-baban agama kangge pibekeleun di dunya rawuh akhirat atuh disagedengeun milari rezeki kangge ngabayuan nu janten garwati ade. Sanos anu sakola luhur ge nu tos nyanang gelar mun kaungan bojo mah tetep we kena dibayuan ku jalan ngadamel atawa dagang su. Da bojo atanapi caroge palai tuang mah henteu cekap ku dieu ningalikeun diploma sareng gelar ade. Cenah eta Cep Sumarna teh acan kaungan padamelan. Sumuhun teh acan sote ayeuna we aden. Wah enjing pageto mah kaungan padamelan. Sanu uninga kana pernasiban atau permilikan hiji jalmi temal Mang Jasik. Hatena ngarasa cua kana caritaan Den Joni meningahina pisan ka Sumarna. Torojo Neng Yani mawa gelas urut nyuguhan Sumarna sabab geus bali. Atuh kubi emeh gancang dirawatan tuluy dituna dina wadah kumaheun. Tos mulih Cep Sumarna teh neneng? Geus bi, tema Neng Yani ponok bari ka jero kalawan Den Joni nuturkeun. Aya naon Sumarna teh ka dieu teh yan? Cek Den Joni gek diuk dina kursi. Amangan we Kang wireh tos lami tara ka dieu-dieu. Nya kajeun ari sakadar nganjang biasa mah. Disangka ku Akang mah manehna teh ka dieu teh aya urusan pribadi manehna ka Yani. Nu dimaksud aya urusan pribadi teh kumaha Kang? Neng Yani neuteup. Nya aya harapan ka Yani nu dimaksud teh urusan pribadi teh kitu. Upami laras anjeun aya harapan ka abdi kumaha? Nya teu kumangan samemehna rek ditarima pikir-pikir heula ku Yani. Ulah janji narima janji mah suka. Ari perkara suka jeung cinta mah gampang atuh. Ngan pertimbangkeun heula nah kira-kirana bisa nyenangkeun ka Yani. Sabab lalaki boga pamajikan teh cukup ku bogoh jeung cinta wungkul. Karasa ku diri Akang ngalangan ieu ngalaksanakeun sagala hak kewajiban salaku salaki atawa salaku kepala rumah tangga teh nyaeta kudu maraban, kudu makean, kudu ngimahan, tur tanggung jawab dina waktuna pamajikan katarajang galingging panas tiris. Da umumna kasebut awewe nu boga salaki, hayang dibayuan, hayang dipakean, hayang diimahan, cohagna mah hayang aya nu nyenangkeun, nu matak daek boga salaki oge. Awewe nu boga salaki teh teu cukup ku dibaturan sarewung ku berang peuting, atawa cukup salaki getol ngaji, getol ibadah. Beuteung kosong mah koroncongan tetep we kudu benta eusi. Ari salaki teu boga pakasaban rek bisa beuteung keusian kumaha. Komo hayang manggih kasenangan, hayang loba harta mah. Nu matak di mana Yani geus kabiruyungan hayang boga salaki, kanu geus boga pakasaban. Ari kalalaki pangangguran mah pagaweanna ukur moyan, ukur luntang lantung, ukur jalan. Lah, berartina atuh. Kilang baraki itu nu jadi salaki kasebut pagawe kantoran tur pangkatna luhur. Atuh rendahna ge jadi pagawe pabrikan atawa jadi ieu manor kontrak. Syukur-syukur boga jodoh kadu sadarajat harkat darajatna. Da senang mah lain keur batur tangtu keur diri Yani keneh. Beureun Akang milu atoh atuh milu bunga ningali nu jadi adi boga salaki pinanggih jeung kasinugrahaan mah. Tapi sabalikna lamun jadi boga salaki kanu tahapan hanap, komo bari teu boga pakasaban. Geus tangtu we keur Akang bati karunyana mere teu bisa kanu jadi adi. Tah sakitu we amanah ti Akang mah nya. Di mana Yani geus kabiruyungan hayang boga salaki, kudu kanu geus katingali pagaweanana tur harkat darajatna. Sarua jeung urang lah pokona mah. Komo kitu ka Joni. Komo kieu ya pokona mah ieu.
nyanon teh Kang Joni oge Ipah jeung Yani kasebut turunan jalma terhormat. Apa almarhum teh goreng-goreng urut employe, pangsiunan employe teh atuh mun ku masyarakat pada ngahargaan, pada ngahormat, pada ngupama. Pira aku urang kasebut turunanana rek ke rumah tangga jeung tahapan handap atau harkatna darajatna dikamanakeun atuh wibawa kulawarga urang. Cek Den Joni rada panjang lebar. Ti ditu mah para mitra sadaya mepelingan kanu jadi adi. Bari nadana mangahina ka Sumarna. Dumeh can katingali pagaweanana tur dianggap turunan cacah kuricakan. Lamun cek basa gaya teh mah manehna teh agul ku payung butuh. Ari abdi mah kumaha behna wae, kumaha ditakdirkeun ku Maha Kawasa. Ari tos ditakdirkeun gaduh jodoh ka cacah kuricakan ge. Dalah dikumaha margi sadayana jalmi boh istri boh pameget. Boh cacah boh menak mung saukurang ngagaduhan kahoyong sareng cita-cita di bubuh ikhtiar. Dan ngersakeun maanging Allah Subhanahu wa taala. Utamina mah kangge abdi mah hoyong gaduh jodoh teh. Sajabina kanu kagungan pakasaban diwubuh kanu tiasa silih pikanya. Silih belaan sajabi ti kitu kanu iman ka Allah. Saur akang tadi hiji istri kagungan caroge teh. Teu cekap ku cinta bae, teu cekap ku ukur direncangan ku lem wae wengi. Oge padaharan ku kurubukan mamoal ngadak-ngadak wareg dipangaoskeun. Kudu janten caroge. Eta teh saleresna pisan kan. Teu aya rizki nu ragrag ti luhur langit, nanging ari urusan ngaos sareng ngalaksanakeun ibadah mah sanes kangge dasar ngadongkapkeun rezeki. Nanging eta mah hiji kawajiban jalmi nu ngakukeun beragama Islam. Wajib imana kanu Maha Kawasa. Tos kitu urang ngalaksanakeun takwa. Rumaos salami kumelip di kolong langit kumelenang di alam pawanangan ieu. Usik diusikeun, malik dibalikeun. Usik malik kersana Gusti sareng dipaparin kanikmatan lahir batin ku Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Sanaos jalmi jeneng tura teu kirang ku tuangeun, teu kirang ku anggoan oge. Ai parantos sapertos bumi ngajengleng sapertos karaton. Ari ku Allah henteu dipaparin kanikmatan mah bade kumaha tiasa raosna kumelenang di alam pawanangan ieu. Wah, pokokna mah nu penting keur akang mah nya. Boga salaki mah kanu beunghar we. Kulantaran para wargi Den Joni tetep harita teh lamun seug Neng Yani boga pasalaki kudu kanu beunghar. Atuh Neng Yani tuluy nyarita deui. Perkawis kanikmatan mah henteu diwatasan ku urusan beunghar kan. Sok sanajan beunghar lubak libuk loba lauk bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah berat beunghar ku banda. Namun upami ku Allah teu dipaparin kanikmatan mah tetep we moal penda kanikmatan eta. Janten urusan kanikmatan mah tong tebih-tebih ngagambarkeunana. Ayeuna we akang kagungan tuangeun anu raraos lajeng kanikmatan dicabut ku Allah. Nah bade raos eta tuangeun dituang ku akang. Tong bujeng dicabut kanikmatan sakalieun teu damang paranas tiris oge. Kana barang tuang tetos teu miraos komo dicabut kanikmatan mah. Tema Neng Yani sanajan teu panjang lebar ge inti sarina mah tandes tur merenah pisan. Rek kumaha kabuktianana lamun manusia dicabut kanikmatanana ku Gusti Allah. Am ieu teungeuna, nginum cai itu cai teungeuna. Aya paribasa para mitra sadaya. Atuh cenah dahar eta dahareunna jiga tatal. Nginum inumeun asa tuak bari. Cicing tegenah ngedeng teungeunah luntang lantung ngelir ka pidangdung. Komo lamun panon dicabut awasna, ceuli dicabut reungeunna, irungna dicabut angseuna, baham dicabut sorana. Kumaha pijadieunana? Nya meureun karinanya ka diri urang sorangan pernah kumaha kanu geus maot. Dalintang nu maot nu geus dicabut sagala rupana ku nu Maha Kawasa. Sabab Gusti Allah kasebut Maha Kawasa Maha Wenang. Kawasa tur wenang dina sagala rupana ari ceuk Den Joni pokna siga nu teu ngarti atawa teu merhatikeun kana caritaan nu jadi adi. Akang mah lain nyaritakeun urusan kanikmatan Yani. Lain akang mah ngelingan tur ngageuing ka Yani lamun geus aya niat hayang boga salaki ku kanu geus kudu kanu geus katingali pakasabanana jeung turunan anu kumaha jelas pokona mah akang mah
hayang boga adi kawin teh kanu beunghar kitu tah. Sumuhun ka hoyong maki tukang nanging ari abdi tos ditakdirkeun kudu maha kawasa gaduh jodoh ka tahapan anak. Bade kumaha da tadi oge perkawis jodoh pati bagja sareng cilaka sanes ditangtoskeun ku jalmi. Sapertos jodoh akang gaduh jodoh ka Teh Wati teh nah tos aya gambaran ti tadina akang bade gaduh jodoh ka Teh Wati. Kitu deui Teh Ipah nah tos aya gambaran ti tadina gaduh caroge ka Tuan Van Bosman. Kapan teu aya rencana ti angalna netelakeun mana kitu oge tos ditakdirkeun ku Allah. Kapungkur Teh Ipah bade gaduh caroge ka Tuan Van Bosman. Na tiasa diwagel ku akang. Tong bujeng akang sanaos ama sareng ibu oge teu tiasa ngawagel. Komo da ama mah parantos ngantunkeun. Teh Maneng Yani akhir nama Den Joni. Harita teh ngabetem para mitra. Siga nu kapeped omongan kuno jadi adi, tapi ukur memenitan Den Joni jempen. Teu lila pok nyarita deui ngalegot kana urusan anu sanyana. Nyata kieu akang kaditayan lah. Kahiji ngalongok nu jadi adi sabab akang geus lila teu ka dieu-dieu. Ongkohan sawajibna nu jadi adi teh apingeun nu jadi lanceuk. Bingbingeun nu jadi lanceuk. Aya naon matang tu anu jadi lanceuk teh nu riweuhna. Ceuk batur teh tampolana eta si Joni. Menicul jeun teu daek nempo-nempo nu jadi adi beh dituna disangka akang joledar kanu jadi adi. Ongkohan ceuk tadi ge lamun lanceuk lalaki panggedena bari jeung jadi indung bapa geus areuweuh ti dunya kasebut gaganti bapa dina ngaping ngajaringna dina perkara ngurus daharna ngurus pakena teh. Di mana nu jadi awewe geus boga salaki leupas tina tanggung jawab lanceuk nya nu tanggung jawab teh salakina. Kitu deui lamun boga lanceuk awewe nu panggedena kasebut gaganti indung kahiji eta akang ka dieu atuh kaduana perkara ieu imah urang jual bae. Duitna urang bagi 3 nyaeta akang Ipah jeung Yani. Duit ladang ngajual ieu imah ku akang lain rek dipake poya-poya atawa dipake roroyalan, tapi akang hayang ngabogaan imah sorangan. Kajeun ceuk paribasana sagede kanang doma oge. Lantaran akang ngahiji bae jeung nu jadi mitoha mah asa teu pararuguh. Samalah sok timbul korban rasa. Jabana ti era teh ku mitoha, siga pisan anu teu mikirkeun hayang rumah tangga sorangan. Bari leuheung akang panjang jodona jeung nu jadi pamajikan. Atuh Yani heug meuli deui imah ladang ngajual imah titinggal kolot. Kitu deui Ipah kapan ari masing-masing geus baroga tempat sorangan mah. Lalugina ceuk paribasana rek mangidah rek henteu oge. Moal aya nu mangageunggeureukkeun. Da kitu maksud akang teh hayang ngajual ieu imah teh. Lain rek dipake teu puguh tapi rek nyieun deui atawa meuli deui imah. Ngaraha teh akang tenang turu jongjon bari boga tempat sorangan moal nurut teu numpang saumur-umur kanu jadi mitoha. Bari leuheung sanajan ngahiji jeung nu jadi mitoha ge. Ari mitohana bageur kawas mitoha batur. Da mitoha akang mah tu beda ti batur, teu boleh ngabarung sinang bae. Kanu jadi anak jeung kaminantu teh. Contona mangkukna mitoha salalaki menta rokok ka akang kabeneran akang keur teu boga sabatang-batang acan. Rek meuli teu boga duit disebutkeun ku akang teu boga teh. Teu gaduh kitu. Lain sadar kalah lain aya tinimangan kalah ngacetetep. Meunang saminggu mah hubulang baleng we ngabudian ka akang. Ari ceuk mitoha awewe, heueuh ceuk pamajikanana kalah ka ngomong kieu deui. Samarukna ku akang teu kadenge disangka akang sare padahal keur kakedengan di kamar. Nah atuh ari si bapa make barang penta ka minantu kumaha kitu cenah. Geus nyaho boga minantu jadam. Si Batrawali cenah kitu. Atuh puguh we lamun seug akang teu ngareret kanu jadi pamajikan. Harita ge diajak boksen ku akang teh. Ngan dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Eueuh hartina riributan jeung mitoha. Tak kitu maksud akang hayang ngajual ieu imah teh Yani. Hari Ipah mah geus satuju samalah mah manehna ngaburu-buru nawarkeun ieu imah. Ceuk Den Joni. Akhirna aya pikiran hayang ngajual imah titingal nu jadi indung bab. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Den Joni akhirna aya pikiran hayang ngajual imah titingal tinu jadi indung bapa. Kang Joni, perkawis ngical magampil Kang, komo tos aya nu peryogiun mah ka bumi ku bumi. Mungku akang kedah diemut-emut heula nu langkung paos. Sareng nah akang teu emut teu ngadangukeun kana amanat ti ama sareng ti ibu.
nalika jarum menang kene kapan harita amanat ti ama sareng ti ibu teh kieu poma ieu imah di mana ama jeung ibu geus areuweuh di dunya ulah hayang ngajual cari cingan kutiluan kajeun sagowok sewang atun boga duit hayang ngalegaan atawa hayang ngagedean gedean da kagigir jeung ka tukang lega kene tanahna oge sabab ieu imah teh kasebut imah tuturunan ti uyut apa tah kapan kitu amanat ti ama kapungkur oge cek Neng Yani ngingetan lamun ngingetan teh ama ngingetan kanu jadi lanceuk sakumaha amanat ti almarhumah nu jadi bapa memang akang ge inget tur ngarti kana amanat ti ama tapi nahayani rek genah rek resep lamun nu jadi lanceuk jeung pamajikanana ngarengkol dina panyaweran imah batur atawa sirarak siruruk nyewa sakamar di imah batur lain akang teu ngarti atawa teu merhatikeun kana amanat nu jadi kolot ngan kapepen ku kaayaan jeung na deui ngajual ieu imah teh lain keur akang sorangan tapi duitna ge dibagi 3 bari ku akang rek dibeulikeun deui atawa rek nyieun deui imah pikeun akang nyiruruk jeung pamajikan ye Yani keur Yani henteu ningali henteu ngabandungan kana adatna mitoha akang coba lamun Yani nyaho mah pasti milu teu ngeunah atuh kumaha upami teh wati canak ngalih we atuh ka dieu Kang sawios abdi ngadamal kamar di pengker caket kamar Mang Jasi puguh lamun pamajikan akang daekeun dibawa pindah ka dieu mah di kamari ge geus dibawa pindah hanya akal teu daekeun piraku rek akang kudu patugeng-tugeng mah jeung nu jadi pamajikan pokona pikadordar papaseaan mah era temenan atuh nu jadi mitoha beuki komo micua ka diri akang geus sakitu we ti akang mah nya kari timbang-timbang we Yani ngidinan syukur teu ngidinan pasti ieu imah ku akang dijual cek Den Joni teh teas lamun teas teh mah gurat batu hese di elinganana di geuingna negdreug kumaha aing nepi ka harita ngajengkat terus ngabeng beos balik bari jamotrot hasil atuh Neng Yani ngahuleng ngarasa bingung nu teu mangih tungtung susah taya kendatna mikiran adat nu jadi lanceuk kitu adatna waktu Neng Yani keur ngajelengut torojol bi emeh mairan cai enteh maksudna mah keur Den Joni tapi Den Joni kasampak geus eueuh har dupi aden angkat ka mana neneng cek bi emeh bari nangeui baki geus balik bi tema Neng Yani bari carinakna parantos muli disangke ku bibi mah aya keneh wirehna mae ka kuping nuju sasauran dupi neneng kunaon atuh katawisna saperos anu nangis cek ibi emeh bari neuteut teu kunaon bi tema Neng Yani tapi bari nyusutan cipanon ku leungeun moal nya teu kunaon katingali ku bibi saperos anu tos nangis dibenuan ku tuang raka mun ku Den Joni bi emeh talete samalah tuluy diuk ngijieun Neng Yani ku dasar bi emeh nalengteng atuh barabat ku Neng Yani dicaritakeun sakumaha caritaan Den Joni lanceukna yen manehna aya niat hayang ngajual imah cenah mah duit narek dibagi 3 tu rek meuli deui imah di tempat sejen rada panjang lebar ku Neng Yani cumaritana samalah nyaritakeun amanat tinu jadi indung bapa almarhum keur kitu torojol Mang Jasi manehna tas nyampeurkeun manehna terus nyampeurkeun malah nanya bari ngareret ka Neng Yani dumeh nyaritana dumareuda jeung cumalima waya naon ning ku kupingan teh bumi bade diical sung cek Mang Jasi gek diuk gigireun bi emeh pamajikanana atuh bi emeh pokna eta pokona mah si aden ka dieu teh nyaritakeun perkara ieu imah rek dijual cenah duitna dibagi 3 ari ku Neng Yani satengah dipertahankeun sabab Neng Yani emut kana amanat ibu Ramana ieu imah ulah dijual tapi kudu diareusian ku 3-an baru Den Joni rek ngajual ieu mah satuluyna kumaha tuh pangiwut neneng Mang Jasi ngareret tuluy neuteup ka Neng Yani duka tuh Mang susah nyaritana jeung teu ngarti we pokona mah nya nyarita jeung nu teu ngarti mah neugdreug bae numutkeun ka hayang manehna waler Neng Yani teu bisa mere kaputusan aduh eta Den Joni dugi ka kitu-kituna nya teu ngaraskeun kanu janten rai we keun adiku perkawis ibu Rama nama sanaos aya amanatna kitu oge datos teu aya ieu we neneng na kedah ka mana atuh nya sakinten ladang ngical bumi dibagi 3 teh bari cekap digaleuhkeun deui kana bumi
atau nepi enteng na digaleuhkeun kana tanah. Kumaha upami ka ditu teu cekap ka dieu teu cekap. Piraku neneng kedah sirarak siruruk di bumi nu sanes onaman mah. Kang Ede Joni sanos calik di bumi mertua ge kasabatos merna. Kitu deui nang ipah calik di bumi na Tuan Van Bosman, mohon dicarogena. Sedeng neneng, bade di mana nya jeme? Nu wataka kami ngahulang oge mikiran Neng Yani. Rek di mana geura? Cicingna tada teuing we cuang cieung. Leuheung lamun Neng Yani tos kaungan caroge mah, aya nu ngarawatan, aya nu tanggung jawab. Ilah. Nya diangge malit manah teuing nyening dah upami Den Joni keukeuh wae mah bade ngical bumi. Kalayan tos pajeng matak naon we di ditu di lemur mang we lah. Sareng ibina di ditu da moal burung menak tuang-tuang wae mah tu. Cek Mang Jasik nemongkeun ka nyaah kanu jadi dunungan. Harita para wargi sabada Mang Jasik nyarita bari nembongkeun ka nyaah kanu jadi dunungan atuh bi emeh nyarita. Eta neneng kinten-kinten kersa upami di kampung sareng bibi. Bi emeh nanya kana pamadegan Neng Yani bari teu leupas tina paneuteup. Nya kumangke we bi di mana bumi ieu tos pajeng. Waler Neng Yani bari nyusutan Cipanon. Nya kumaha pipikiran Den Joni cenah heueuh. Kawas lain geus dewasa bae, tur kawas teu boga dulur we. Boga tempat sakieu hayo ngadon rek dijual. Teu dipikir kana amanat tinu jadi kolot mah sakitu ipat-ipatanana samalah emang ge. Kantos nguping amanat ti tuang rama almarhum. Teu dipikir panjang kumaha engkena, ieu mah neug-dreug we nurutkeun kecap kumaha engke. Padahal lain kumaha engke ceuk baraya ki karta tia mah tapi engke kumaha nu alus mah. Heuh nya kitu jeme. Nya heueuh. Cek urang ge kitu sote. Memang bener nurutkeun ceuk caritaana barayana ki karta mah kitu. Da pamikirna batur mah samodel Den Joni. Wah sarua jeung pamikir urang atawa jeung nu sejen. Sarua sote jelemana ieu? Da tujuanna mah akhlak kalakuanna mah moal sarua, tong boroning jeung nu sejen. Sadalah jeung dulur satutung turunan sirah oge moal sarua. Temal bi emeh milu mangkeheulkeun ku kalakuan Den Joni, kalawan bi emeh pokna deui. Tos neneng geura tuang angguran lah itu karedok leunca bilih kabujeng bari. Kapan saur neneng palai karedok leunca sanes? Kerek kacai heula bi sabab can salat lohor. Cek Neng Yani tuluy kacai abdas balik ti cai ngalaksanakeun salat lohor di kamarna. Atuh bi emeh jeung Mang Jasik katarukang deui. Ari nyaneh rek dahar ayeuna Jasik? Ih, atuh komon we sabab beuteung kami teh yeuh. Sudah keroncongan, heueuh jembatan merah. Temal Mang Jasik tuluy sila dina dipan. Atuh bi emeh nyodoran sangu kana boboko leutik jeung karedok leunca. Atuh lauk asin sepat siem sapotong. Tah kadinya geura di bensin otak sia lah. Kapan rek ngomean kanang hayam lain? Nyaneh teh? Cek bi emeh bari nyodoran piring keur alas. Ari ieu naon hideung-hideung jeme? Mang Jasik mencrong kana karedok leunca dina pisin. Lah, tatanya teuing dahar we dahar kadinya. Barina oge. Ih, si eta angger we geus babarina steung teh heueuh. Kapan ceuk tadi ge lamun ningali barang nu can nyaho teh euy. Atawa can ngarti teh kudu nanyakeun lin. Karedok leunca teh botak sia. Baru karedok leunca. Oh iye, karedok leunca. Jeung lauk asin sepat siem teh atuh peej pokona mah. Ganeng sia lah, bak-bak we kadinya dahar, montong babacaan bae barina ge. Cek bi emeh geus kitu mah Mang Jasik dahar, meningali med bangun nikmat. Kitu di bi emeh marengan dahar lintang ti Neng Yani nu can dahar teh, manehna masih keneh salat lohor di kamarna. Waktosna seep.